Para bapak hadirin, iman adalah pokok amal anu paling utama. Naon sababna setiap amal lamun teu dibarengan ku iman maka moal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Syarat dari setiap amal itu iman. Cuman iman harus dibarengi ku takwa. Teu cukup ayeuna ku ngaku hungkul ka Allah Subhanahu wa taala tapi lamun teu dibarengan ku realisasina. Naon realisasi teh nyaeta ngalaksanakeun sagala parentah Allah jeung ngajauhan sagala larangan Allah Subhanahu wa taala. Simkuring naros ka para bapak, para ibu hoyong lebet ka surga teh. Ibu hoyong lebet ka surga. Awewe mah gampang Bu, ibu mah gampang mun hayang lebet ka surga. Hiji laksanakeun salat 5 waktu, kadua puasa dina bulan Ramadan, katiluna taat kasalaki, kaopatna sing bisa ngajaga kana kehormatan, maka bakal diasupkeun ku Allah kana surga ti mana wae jalana anu ku ibu dipekahoyong. Eta cukup apa cenah awewe badat sabenerna mah teu kudu qobliyah, teu kudu ba'diyah, teu kudu ayeuna puasa-puasa nu lain. Intina mah yang penting mah taat kasalaki, naon anu diparentahkeun ku salaki turutan. Kamu coba sana mah salaki keur tahajud, ibu mah cukup we bagian nongengna gitu. Cukup bagian naonna? Meunang ibu mah tahajud. Jadi teu kudu tanggal-tanggal ibu-ibu mah gitu. Amal tahajud atuh gimana? Ayo di waktuan sakiring teh sok teu pupuh nambah diomongkeun anak. Para ibu, para bapak, lamun ibu jeung bapak hoyong lebet ka surga syaratna gampil. Hiji dawuhan Kanjeng Nabi ittaqullaha. Lamun para bapak, para ibu hoyong lebet ka surga kudu takwa ka Allah, kudu sieun ku Allah. Naon jalmi anu takwa teh nyata sieun ku Allah. Lamun jalmi sieun ku Allah maka pasti ngalaksanakeun sagala parentah Allah jeung ngajauhan sagala larangan Allah. Buktina jalmi daek salat, buktina jalmi daek puasa, buktina ayeuna jalmi daek ngalaksanakeun parentah-parentah agama eta teh geus sabab takwa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalmi anu takwa Pak, ku Allah dijamin lamun urang takwa ka Allah, sieun ku Allah, ngalaksanakeun sagala parentah Allah, ngajauhan sagala larangan Allah, maka Allah bakal diasupkeun ka surga. Ngan kadang-kadang urang mah takwa na teh keur di masjid hungkul, datang ka imam mah teh keur takwa. Ibu-ibu misalkan takwa na teh ketika pengajian we daek make tiung. Dur arek ka pengajian mah riap rapi. Sabab naon takwa sieun ku Allah keur ka pengajian mah rapi make tiung naon sagala rupa. Balik ka imam mah leungit takwana teh. Emangna make tiung ketika ayeuna urang make kerudung Bu kira-kira rek tolak ilmu hungkul apa rek di rumah jeung di rumah? Aya urang mah make tiungna teh ningali ibu-ibu kadang-kadang make tiungna teh kan saukur keur ka pengajian teh Bu. Keur pengajian mah nu tara diwedak kok diwedak. Keur pengajian mah nu tara dilipen ge dilipen. Agar ka pengajian mah nu tadina tiungna ge dirapikeun. Pas yang harupan salaki bubututan dipake teh. Jadi takwa teh sieun ka Allah teh hanya sekedar keur ngalaksanakeun parentah Allah. Jadi urang takwa ka Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik urang kudu takwa ka Allah. Kudu sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun urang hayang lebet ka surga, maka modal ngakahiji takwa. Anu kadua, ketika ibu hayang lebet ka surga, anu kadua wasallu khamsakum. Kudu daek salat anu 5 waktu. Laksanakeun salat anu 5 waktu, maka realisasi tina takwa lamun para bapak tos sieun ku Allah, para ibu tos sieun ku Allah pasti daek ngalaksanakeun parentah Allah. Dan kenaon para bapak, para ibu, bapak anu salat tambah salat tapi teu daekeun berjamaah. Ayeuna jalmi ngalaksanakeun salat teu daekeun salat acan eta teh intina mah teu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Para ibu ayeuna teu daek nutup aurat eta teh intina mah teu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari hukumna nutup aurat wajib sunat. Wajib sunat.
kunaon tara daek nutup aurat Pak hareudang sieun hareudang di dunia sieun hareudang di akhirat ari ayeuna mah daek ni make tiung susu ka mana-mana Allahu Akbar aya taknya nih make bajunya mah bener busana muslim tapi jika lepet kagak aya bagian lain ieu inti na nutup aurat teh naon Bu inti na tina nutup aurat teh nyaeta nutupan sakabeh anggota tubuh meskipun ayeuna jeung lengkung tubuhna kudu ditingali ditutupan pamajikan dewek tah di tamatad aduh lengkung tubuhna oge di naon ditutupan bahkan jeung dina hiji keterangan lamun aya hiji istri anu katingali bentuk tubuhna anu katingali lengkung tubuhna di alias ditutupan maka haram cenah naon ngambek bauna surga eta teh naon lain teh make tiung make busana muslim ngan awakna masih keneh ngajepat jika leupeut tinggal beulkeut teuing eta teh can nutup aurat buncan dah kadang-kadang mah sing geuring sok kieu lamun ningali ibu-ibu teu nutup aurat teu ditingali kumaha ari ditingali hayang ustadnya jelema kadang-kadang mah urang ngayakeun ayeuna Isra Mi'raj satahun sakali henteu mah unggal tahun tapi kadang-kadang teu mampu nutup aurat-aurat acan tok meureunning ayeuna kan saukur tolak ilmuna satahun sakali sok narajan ayeuna nu tolak ilmuna unggal poe henteu mah masjid dikuriling lain goreng alus tapi kekuatan keneh nutup aurat kudu masturo padahal apa realisasi tina ngaji realisasi ayeuna pembentukan tina ngaji teh minimal lamun awewe minimal naik nutup aurat gitu kudu masturo eta mah lamun lalaki minimal ayeuna naik salat berjamaah lamun ayeuna Bu lamun aya caroge ibu hek salatna teu berjamaah eta teh lain lalaki soleh tapi lalaki solehah tahun ayah ibu ngagaduhan suami ngagaduhan caroge heke misalkan suami ibu teh teu salat berjamaah heke salat di imah bere mu kena komo dia lamun imahna deukeut jeung masjid teu daek ngalaksanakeun salat berjamaah maka sareng Nabi la salat ali jaril masjid illa fil masjid teu aya salat teu kasebut jelema salat lamun imahna deukeut jeung masjid tapi teu daek ka masjid nanti ngaji jam sore kira-kira pas datang awas keneh kana pantau mall apa awas keneh kana pantau masjid Bu lamun pantau mall mah pantau ayeuna RB pantau ayeuna Ramayana katingali jelas pantau masjid mah jika singkat tutupan eta katingali Allahu Akbar hese di zaman ayeuna ngalaksanakeun salat berjamaah lain tara salat mah asok kan berjamaah nu tara panghese-hesena banget ting naon sih panghesena teh berjamaah lamun jang awe naon sih gerakna ayeuna nutup aurat realisasikeun Bu tina tiap ngaji tina tiap mingguana teh minimal awewe teh ngagaduhan sifat era ketika ayeuna aurat tak ditinggali ku lain mahrumna kira-kira era teu Bu lamun ayeuna ibu teu make tiung tah hiji panyakit ti awewe ayeuna hiji naon geus leungit awewe ka erana naon leungit awewe ka erana geus leungit ketika ayeuna aurat tak katingali awak tak katingali ku lain mahrumna maka geus teu rasa era deui bakal lamun istri solehah mah ketika ayeuna istri naon teh aurat tak katingali ku lain mahrumna langsung nyumput Bu isineun urang mah pan lain awewe mah nya mantis komo lamun ngojek mah di jalan aduh serba salah ya ari teu ditarik penumpang biduiteun ari ditarik nangkot menang banyak hiji takwa ka Allah kadua ayeuna salat laksanakeun katiluna wasumu sahrakum laksanakeun puasa dina bulan Ramadan minimal laksanakeun puasa teh puasa wajib
Maka lamun jalmi tos takwa ka Allah, tos sieun ku Allah, maka salat pasti kalaksanakeun, puasa pasti kalaksanakeun. Ayeuna nu kaopat naon? Wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum. Anu kaopatna jalma beunghar, jalma anu ngagaduhan harta kaluarkeun zakat harta aranjeun tong diteuneun wae. Maka lamun jalmi ayeuna boga hartana seueur, usahana tos jalan, modalna tos mencukupi, tos disaup kana zakat, we teu disebut teu dikaluarkeun zakatna, maka can jadi jalma nu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kalimana lamun ibu hayang lebet ka surga, naon nu kalimana? Nyaeta wa atiu da amrikum, maka urang kudu taat ka pamarentah, tapi taat ka pamarentah, taat ka RT, taat ka RW, taat ka wali kota, taat ka bupati, taat ayeuna ka presiden dengan syarat lamun parentah RT na marentah kana kabeneran maka turutkeun. Nah lamun RT na RW na wali kota na bupati na marentah na lain marentah kana kabeneran maka tong diturutkeun. Naon sababna? Taat ka Allah, taat ka Rasul wajib, tapi taat ka pamarentah mah tingali parentahna. Lamun eta parentahna sesuai dengan syariat agama maka laksanakeun, lamun teu sesuai dengan syariat agama kudu dilaksanakeun. Kadang-kadang kieu Bu aya mah sok rek saksikeun ku urang. Jalmi ayeuna sieun keneh ku makhluk Allah daripada ku Allah. Coba ibu lamun misalkan ayeuna urang ngondang para pejabat kita hadir kana rojaban. We teu datang wali kota hese datang teh. Tapi lamun datang wali kota kabeh datang. Sieun keneh ku aku makhluk Allah daripada sieun ku Allah. Ayeuna mah kieu real realita. Ketika sieun kuring sering ngondang RW na RT na datu dek datang. Tapi lamun wali kota datang langsung baheula. Sieun keneh ku makhluk Allah daripada sieun ku Allah. Nah, kunaon urang mah kitu atuh sieun ayeuna dawuh kepentingan. Hirupna oge. Nah, lamun jalmi ayeuna hoyong lebet ka surga, hiji kudu takwa ka Allah, kadua anak kudu laksanakeun naon? Salat 5 waktu, katiruna puasa dina bulan Ramadan, kaopatna kaluarkeun zakat harta, kalimana kudu taat ka pamarentah selagi pamarentahna miwarang atau wanita taat ka Allah atau parentahna teu bertentangan jeung syara, maka eta wajib dituruti. Ngalamun bertentangan jeung syara, maka tong diturutkeun. Da sakitulah tong dina teuing. Rupan ditanya lagi 20 menit 15 menit dan mau dicaya 20 menit pada itu tukang. Nah gitulah. Terus ya Allah Subhanahu wa taala beri kelepatan semoga kita syukuri. Kurang tuh kurang ibarat bagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.